pengantin dibawa ke para sabuh diiringi budak lagi. Sejak pusaran Purwawarta harus diwagi perangkat sumpri kayaan yang pinanto kurang sami papat kurang sami hanipat ya. Make-up yang begitu mewah seluruhnya telah dipercayakan kepada kru dan rekan-rekan kami. Tangan-tangan terampil para profesional muda persembahan Suci Gustiani Make-up Profesional Wedding Artist. Hadirin
rabbil alamin. Gusti teh panganten lalaki meuni jiga kami pisan baheula orang. Heueuh kieu pisan kasep kami teh. Ngan bisa prak loba depo ruksak teh alah. Gusti doa alhamdulillah. Alhamdulillah meuni nurut cukup panganten. Bagja alhamdulillah. Mudah-mudahan si lulus banglu. Pajangitna sing ulah rezekina alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Gusti nu agung meuni ngarek-rek loba nu lalaju tapi kami cunglang cingklungan sorangan asanya nu poho naon yen nu poho ikan geus aya calana geus dipake batu elok eta tu ari pokoknya aduh astagfirullahaladzim nini maneh kamana nini maneh si bebek can katingali mangkani woloh make cik urang hayangnya urang gorwan kudu ditelepon heula si eta mah penting boga HP anyar si eta teh ayam itu nomor anak nomorna geula urang pincit heula nomorna ge hayangnya urang telepon ayam ieu nomorna ieu Gusti HP ayeuna mah kuat beberewekan di sorangan di cik can nyambung ka sakali Allahu Akbar. Hello bebek kamana lungkungan ieu euy Gusti nu agung ya Allah ya Rabbi papangeun si aku euy gerem deui coba malingna deui nya namun kana doakeun pamanten geuleuh aduh sakati narumatan dina sakinah mawaddah warahmah kazaidan disalawi kata salapa sarada sama buat sapi anak we sapi hanian teh kemana karep aduh jabab geus urang jabab nyande blow aing aduh Gusti nu agung
di sok nu diharewaskeun. Oh iya teh pakaulan dulun pan kami derek pakaulan ka Mararuda. Di mana kita dikawinkeun jaga abu rek pakaulan. Pakaulan Abu ge hayang kawin deui. da kapida-pida teh teh. Atuh aya mah hayang pakaulan we sareng keneh mah. Lantaran tadi oge geus ngahararewos wae. Pahadi rek nyawer
Hadirin